Woi, dak pantesan ting bocor imah. Atuh jahoreng kenteng na nyorolok eta. Aing. Mana tarajeinya? Dak aya bae. Teng sih nyorol. Wah, panho nyorolot bae kenteng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bro. Kemana ya Jaro dak ja ieu motor mah aya ieu Jaro ieu, mobilna segala aya Jaro. Nyala gunaon eta si Jaro dan antara jadi hareup imah. Ku halah-halaheun Jaro ho besing aya tamu naon. Bentar aja di hareup imah atuh kawok bae di garagal lawang kunaon. Bentar aja. Kemana ieu teraja dak yuk? Wih. Kemana ieu teraja yuk? Wih, Hansip. Pongo dia rek ngane teraja di bawaan. Goblok. Wartian atuh kumaha aing? Ih, buset. Hansip anjing. Angkes rek Hansip dak. Ih, Weh, Ro, kunaon dia labu hareup imah? Ih, ku aya belabu hareup imah deui. Weh, dia Ro. ih, ngopong-ngopong teuing dia sip. Kunaon atuh air ragat dina rudakan. Atuh rek nanying teraja nakala di bawah. Puruk mah Hansip mah Jaro. Ih. Labu hareup imah. Aduh, Aing ku aya bemeneles nyalon ka pengkor dia Ro. Aduh. Halah-halaheun bae. Aja deh kan dia naik naon sip ya lanjut telepon di tenaun ieu langsung ujug-ujug ka dieu bae. Enon. Kudu laporan ya Ro, kamari Haji Epul mah jangan dukun. Laju tok dukun cenah pabasan yakin menang Haji Epul mah. Hasepna kita ngarah kana bewir Haji Epul eta. Nu bener sip. Oh, Bah salah meureun dukun eta mah asal ceplok bae. geus pas eta menyana ge sedaya boboko. Ya Allah. Geus urang kudu gerak cepet pori mah. Ayo burung sip ayo. Ayo geus geura. Ayo urang duduk nu ieu ayo apa ayo. Saya lah ulah salin-salin di sip ayo geus. Atuh salin. Ulah mentingkeun salin yang penting urang kadukun heula malah enah ieu ari. Atuh mending salin. Seak ieu ku Haji Epul yo. Budi kitu jeung doang Santono bae gila anu Jaro. Lain ieu sip ieu bahana menang mal ieu kira-kira eta dukun manjur teh eta. Wah, yakin eta mah atuh geus dukun internasional. Wow. Atau Asia Tenggara mah atuh cetek bagaimana mah. Dunia mah maksudnya aja. Diang tam sip. Betul, makanya kudu hade asak merena juga matre sertifikat dukun. Astagfirullah. Mana ya sip ieu urang ngalewatan sawah segala macam ieu. Wih, Atau kudu berjuang, batur mengalewatan gunung 7 lautan 7 gunung. atuh lain mana sawah mana susukan segala. Wih, Atuh geus gunung niat Aing. steng naon kita di mana tabak kitu dukun ayana? Astagfirullahaladzim sip. Hah? Atuh naon jeung ieu urang kadi deui ieu. Ya tadi urang ti dieu, ieu na kadi deui. Lain eta dukun barang mah dibelit air bandeng urang Ro. Dipiraku di aya ari bandengnya. Aya pasti nama. Astagfirullahaladzim, muji sip heuy. Ieu urang murin ti kadi tadi ge. Jaho jeung jabet awi apuskan bae Ro. Ya Allah, ieu beuti awi apus lah. Ieu tadi urang ti dieu tina beuti awi apus, kunaon jolan ti dieu di bae. Coba Dong nek ngalayus sanan urang nek nyin imah tanaon. Sip ieu aing marada ieu amat ieu. Buka liku kieu jalan negara terjal kieu nya. emang hese ka dieu mah. Jarang-jarang teu kapanggihna kebel. Tapi sugan bae memilik Jaro kitu tah. Atuh sugan gitu. Dari ada kamararan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dukun edan sama sip. Edan. Goblok tah dukun naon ih. Ya Allah, Udah Ro. Serius. Lain. Kelong tanaon. Ya Allah. Ari dari aneka mararana gitu neka mararana ieu kalah kukulupukan gitu eta ujung palitan gitu naon ieu nyara naon. Sip atuh kalau kon kieu urang pae kopokal sip. Teu puguh-puguh gog bae eta dukun aya di burieun. La ilaha illallah. Tuh adatna kebiasaan mah eta gog di hareupeun. Kayak sakeureung gog di kolong. Orang kudu berjuang, Ro. Jadi sampai beak getih orang tetap berjuang untuk kemenangan. Ayo orang salaman. Ayo burung sip, Ya, dia lah dukun. sip, dia lah yang rada keung yo. Dukun doang kieu malagu naon.
Mbah, assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Kamana? Kan mbah bukan tujuan. Oh, bebas kayak mah nya. Eta mah ditungguan kayak di ditu. Ayo ke Mas Sip. Ah, atuh geus. Kurang kai mah be burung kai tukang dukun. Nah, dia kau di bero. Di bae dukun. Nandung doang leup-leup eta mah. Alah iya tungkek dukun yang eta Sip eta. Nyaho aya teh harta eta kitu eta mah. Ih, yang inget kena kelong, ada subuh teh sok aya. Kemarin ikut betawi apus bener ngalain. Ayo meringkak bulu yuk karena celi-celi mah. Nah nyolokan Saya daun eurih gitu, daun ceuk eta daun awi. Euy. Naon di rodang saya di bae. Oh iya dak yuk. Ayo tenaga Assalamualaikum. sakti Sip. Carik ro sip carik anya carik ya ide ya. Lain ya hapunten ya Mbah Dukun ya diajak ku Hangsip ya ka dieu. Munggo nama ieu boga hajat hayang nyalon jaro deui abdi gitu. Hayang menang lah intina mah angka 2 periode gitu. Ieu lawana ieu Haji Epul, Haji Beling. Laju geus mau ieu syaratna kabeh ge kudu make syarat. Yo naon bae Mbah ya syaratna ya, naon bae ya. Asa ulah ieu bae syaratna mah ulah nu aneh-aneh gitu. Itu syaratna mah aya 2 ya jaro mah. Hiji maharna kudu 12 juta. Kaduana kudu ngaliwatan eta tanah Haji Epul eta ieu musuhna. Sanggup? Wis tenang eta mah Mbah, ari kitu mah syaratna gampang tah mah, ulah karak ngalewatan tanah Haji Epul, ngajanek kita ngaleak bibirna gitu sanggup di dieu mah. Tanincak cenah kana pundukna syaratna ditincak di dieu mah. Oh mah tak ngalewatan taneuhna. Gampang Mbah eta mah. Atulah gampang-gampang kita ngaleak bibir Haji Epul mah eta iya syarat nu kahiji 12 juta kumaha eta ulah langsung kadua bae. Tuh eta mah Mbah meureun hoyo ari nu syarat pertama mah eta nu 12 juta meureun teu mau duit ieu. Kumaha lamun ditransfer mah Mbah amba buka nomor rekening. Atuh ngisin-ngisin bajing dia mah ro. Lantar ditema duit gitu. Atuh dia jeung Sip, lain ngomong ti awalna mau duit 12 juta ro kitu maharna nu kahiji. Pan teu ngomongna naon meureun. Pak dia ngaran Hasip mah geus bagus di Mbah Dukun. Ya pasti nama dia geus nyaho, kuduna kitu gitu. Atuh pan teu mawa, dia mau teh 12 juta. Iya, boro-boro 12 juta digaji kita acan, 3 bulan teu dibayar. Tuh mah bejakeun be transfer bisa. Wah, hayang nyareat mah pan. Haliwu. Geura bawa jaro ka dukun. Geura tanpa 12 juta perunyan pernin aing. Lah. Atunya kumaha terus antara segala atuh je baheula mah teh kami mah teu nyaho kana transfer kitu. Naon eta transfer beuri tah naon? Kumaha jeung dia mah ro ngisin-ngisin Hasip bae. Kalakuan kitu mah tuh sari diteplok ku tai bae beukeut Hansip. Pan di dia Hansip mah geus jadi anak emas Mbah Dukun. Moal manggih dukun doang kieu saktina. Cai ge ditincak kamana mah kelap. Atuh jeung sorangan jeung Sip, lain ngomong teh awalna. Ro mau duit gitu, pen sorangan tuh ngomong. Atuh lain teu ngomong pan, di mana ge hendak Dulu nyareat mah. perjuangan pan sampai locot lengan kita tadi. Los teh coplok los taleungeun. Nah ini hanya nyareat rek modal sekali. Mah burung Mbah Dukun ya Hansip minta toleransi be ka Mbah Dukun. Ngas meureun ieu mah dilaksanakeun syarat kadua bero nya. Nah, eta bae lah nu kadua Kadua. kayak gitu. Gampang Ya. lah, Mbah gitu. Terus magrib teh naik peuting teh ke dianterkeun ku Hangsip Syarat duit nikahnya mah. mah kita anterkeun ku Hansip Mbah Dukun, wae nabi minta tulung. Sakalian urang lalakon ro nya. Heeh. Bela kurang balik atah ro. Nah, Ya gitu. mah minta doakeun bae ka Mbah Dukun. Mudahan ya kabeh tim Haji Epul matana puek ro. Kadeuleu bae kadeuleu beungeut Hansip doang. Naon dia mah banget Hangsip atau banget Jaro. Pohoan Hansip. Jaro orang nu nyalon nya. Oh. Oh geus ari kitu mah dari ari lalakon eta sok atah bae naon ge. Geus ieu mah kieu bae. Lamun bener hayang menang, ieu geus dibere syaratna ieu. Daun honje ieu sakti ieu daun ieu. Nu kumaha ge ku daun ieu. Pokona mah mongkleng. Kudu ditutupan ngaliwatan tanah Haji Epul nya. Sanggup? Atulah angguk kangen bae angguk buek ngarti henteu. Ngerti. Ulah bahan Mbah. angguk doang teu ngarti menanya ka Hansip deui. Pencape Hansip mah. Dilakonan ieu mah syarat nu ieu mah dilakonan. Karak nutup mata doang Sip gampang. Geus sip pasangkeun ieu nya kelewatan tanah Haji Epul eta. Oke, Bawa ka ditu. kadero. Nutupan. Tutupan kok tembak mati. Ari Hangsip ku celepeung amat atuh di ditu di tanahna tutupanna atuh di dieu mah tuh mal kaliwatan ke nyasar. Sip, oh yang mau buka dulu Bapak tolong. Ih, di itu cenah ge. Oh, di situ gitu, Ro. Oh, ayo. Saya, Bro. Nomor Geus segera berangkat kitu. di bae dukuna.
Duh, sip ampun ya pahara ieu persyaratan aing mah ieu na dukuna. Tunggu sulah ngaranjang bae, tunggu ngaranjang mah dia ngomong jeung dukun. Ampun ngesan ieu itu teh gede amat 12 juta jeung eta. Itu adatna karena Aing sakit. ieu belum tentu ieu meunang mah ieu Bapak ieu. Terus tengah terus menang mah dikorupsian, tak kudu kaganti sabulan mah duit 12 juta. Oh, geus di. Tanah haji pulih orang ya Mana di mana sip? Jadi ya satu panu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tujuan, Ro. Ulah ingat kena Elsa be Elsa. Oh, sip inget Ya. ke Elsa Mas sip. Elsa ageran hasib nongol beuh, asa di alam pada si dogo eta kena bikang, karena Elsa kena Amanda. Ih, pohoan lah yang boga tujuan saha dulu Bang. Ayo, di hareup. Ah. Sip tangorinya be ha. Oh, bisa lengkahan eta ke mana? Saya nelpon. Elsa kitu. Yang Bu Bidan. Halo. Ya. Astagfirullahaladzim dak iwahangan ibalung ieu ari hansip ka mana kitu teh eta goblok. Hansip atuh kunaon dia lain ngabeja aing ya mun balung dibaksa ya. Anjing